Kirawanci hanet moyan Mang Digul katanya omane nangis keluar deui teu imahna. Lempang urung ngidul reka jugjug ka imahna Ki Samid. Dipirig ku liwirna angin, dikendangan ku recetna suara manuk. Nukur singa raclog dina saluhureun dahan-dahan kai. Leok Mang Digul mengkol ka kenca. Tuluy lempang dina luhureun galengan. Kalewatan kebon kacang panjang jeung roai anu aya di beh kenca jeung katuhueunna eta jalan. Sanggeus beak kebon kacang jeung roai, gok Mang Digul anyog kaburuan imahna Ki Samid. Didinya kasampak teh diisieun eueuh sasaha. Mang Digul tuluy lempang nyamperkeun kana panto imahna Ki Samid. Sanggeus aya di hareupeun lawang pantona, Mang Digul keketrok kana panto bari jeung nyalukan Ki Samid ti saluareun panto imahna. Teu lila brai panto imah aya nu muka teh jero. Sing horeng Ki Samid pisan anu mukakeun panto teh. Geuning ilaing Digul, yap ka dieu ka jero, ceuk Ki Samid nitah ka jero heula ka Mang Digul. Bus Mang Digul asup, sanggeus aya di jero gek manehna sila dina hareupeun Ki Samid. Teu lila kadenge deui suara Ki Samid anu nyarita ka Mang Digul. Kumaha Digul? Nanggeus dibadamikeun heula jeung pamajikan ku ilaing teh? Tanya Ki Samid ka Mang Digul anu keur sila di hareupeun manehna. Geus ge, malah mah kamari balik ti dieu ge, ku kuring tuluy dibadamikeun jeung pamajikan. Teh mah Mang Digul. Halos atuh ari kitu mah. Tanah kumaha? Cek pamajikan ilaingna teh Digul. Pamajikan kuring mah teu kaberatan gi. Malah nya tujuan jeung siga nu atoh deui ngadenge bajati kuring kieu teh. Coagna mah daekeun we pamajikan teh. Lamun kuring muja kaberit. Kitu tah Ki. Teh mah Mang Digul. Nya halus ari kitu mah Digul. Tari ilaing kumaha? Tanya Ki Samid nanya deui ka Mang Digul. Nya kuring sarua wae lah Ki. Kumaha ceuk anu di imah. Sabab manehna geus sanggup cenah keur nyadiaan susuguhna. Ya kuring miluan wae lah Ki. Teh mah Mang Digul. Bangun anu darian aker nyaritana teh. Jadi ilaing teh arek we kitu monjong ka beurit teh Digul. Ceuk Ki Samid nanya sakali deui ka Mang Digul. Nya Ki. Teh mah Mang Digul. Nya kajeun ari kitu mah. Tanah iraha kira-kirana. Ilaing rek ngamimitianana teh Digul. Nya bisi rek ayeuna oge teu naon lah Ki keur kuring mah. Lamun Ki bisa nganter ayeuna mah. Teh mah Mang Digul. Nya geus we. Mending ayeuna Digul. Mumpung can pati panas teuing ya. Ceuk Ki Samid. Nya. Hayu atuh Ki. Teh mah Mang Digul. Geus kitu mah Ki Samid nyadiakeun heula sakabeh syarat anu biasa dibawa ku manehna keur ka tempat pamujaan. Kaparenganana teh teu hese deui. Sabab Ki Samid sok rajeun ngahaja nyadiaan di imah. Lamun sakalieun aya jalma anu menta dianteur ka manehna teh teu kudu neangan heula cenah. Sanggeus rengse nyadiaan sagalana. Ki Samid jeung Mang Digul mimiti kaluar ti jero imah. Tuluy maranehna leumpang muru ngaler
ngajugjug ka hiji gunung anu katelahna Gunung Picung. Ayana tibeh kalereun lamun ti lembur Cigintung mah nyatana ti lembur tempat caricingna Ki Samid jeung Mang Digul. Lalampahan ka Gunung Picung lumayan rada jauh, kudu ngalewatan heula sababaraha lembur. Harita Ki Samid jeung Mang Digul geus katanya ke lalempang di jalan pilemburan nu berasna bisa parat ka Gunung Picung. Lembur ka lembur pasawahan jeung pakebonan nu duaan geus diliwatan, malah mah geus jauh pisan lalempangna teh. Sanggeus jalan anu aya di pilemburan kumaranehna duaan disorang, gog antuk nama anu duaan anyog gaji tempat anu aya di sana pun Gunung Picung. Didinya katanya kudu duaan aya jalan jajahan anu berasna kaluhur. Sikeuna wae eta jalan teh besok biasa diparake ku jalma nu rajin ngaralasuluh kaleuweung. Dikenca jeung katuhunna eta jalan rajeg dipinuhan ku tangkal-tangkal kai anu garede anu minuhan kasabudeureunnana eta tempat. Jolila kadenge sorah Ki Samid anu nyarita ka Mang Digul. Tah ka dieu jalanna teh Digul, ayana urang geus aya di sahandeupeunna Gunung Picung ya? Ceuk Ki Samid bari ngareret ka Mang Digul anu aya di sagigireun manehna. Kutan teh ka dieu nya jalanna teh Ki? Nah jauh keneh lamun ti dieu kitu Ki? Ceuk Mang Digul bari malik nanya ka Ki Samid. Nya lumayan Digul, henteu sajauh kawas ti imah ka dieu we. Dah nanya kungkul ari kaluhur mah. Temal Ki Samid kitu nya Ki. Digul, hayu ayeuna mah urang ngeureuh deui lempangna. Ceuk Ki Samid ajak lempang deui ka Mang Digul. Geus kitu anu duaan tuluy lalempang deui mapai jalan jajahan anu aya di suku Gunung Picung. Beuki lila anu duaan beuki naek ka luhur, beuki netek we jalan nu keur disorang ku nu duaan teh, jeung beuki ngaleutikan deui beuki ka luhur mah eta jalan teh. Sajabana ti kitu remet ku eurih jeung kakayon tatangkalan. Sanggeus rada jauh ti tempat anu tadi, tolila reg Ki Samid katenyo ngarandeg heula leumpangna. Tayohna wae ngarasa capek jeung panas beureunan sabab gayan harita di dinya teh. Manon poe keur meujeunna aya dina saluhureun emun-emunan. Kaloyong Ki Samid jeung Mang Digul nyampeurkeun ka tempat anu ieu. Gek maranehna diuk dina saluhureun jukut, bari jeung ngageleberan dada kudu dukuy samakna. Tolila ti harita kadenge sora Mang Digul anu nyarita deui ka Ki Samid keur diuk di gigireun manehna. Lumayan oke geuningan Ki nya. Nah jauh keneh ya Ki? Tanya Mang Digul bari ngelapan kesang anu ngagarajag dina beungeutna. Sakadang deui Digul, tuh deket batu gede anu aya di handapkeun gawir. Katanya kapanan teh dia oge di satukangeun eta batu teh aya guha. Tahnya di jero guha tempat pamojaanana teh Digul. Tema Ki Samid bari curugna nu nyuk ka luhur ka batu gede anu aya di handapkeun gawir. Kutan teh jadi nyanya Ki, atuh geus rada deukeut ayeuna mah. Ceuk Mang Digul bari ngelap kesang deui anu aya dina punukna. Digul, tema Ki Samid
Kayaan harita deta gunung menirame ku sora-sora sasatoan anu aya di dinya. Malah sakapeung masuk rajeun katenyo aya monyet ukur singgurawi dina saluhureun tatangkalan bari jeung ngarenyohan kanu duaan. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Dauna pating aroyag jeung arulang. Karasana mani matak genah kumang digul jeung Aki Samid mah harita keur ngariuhan dina sanapeun tangkal kai. Manuk anu laleutik sing arah celok dina saluhureun dahan kai. Sorana mani recet silih tempas jeung pada baturna. Jika nu keur ngabarageakeun kanu duaan kakarek nepi ka eta gunung. Sanggeus seureuna dirasa cukup, jung Aki Samid nangtung bari pok kadenge nyarita ka Mang Digul masih diuk keneh dihanap. "Hayu Digul, urang mimitian lempang deui," ceuk Aki Samid ngajak lempang deui ka Mang Digul. Atuh jung Mang Digul cengkat tina diukna. "Hayu atuh ge," temal Mang Digul. Aki Samid jeung Mang Digul tuluy lalempang muru kana batu gede anu aya di beh katuhunna eta jalan. Ari jalan anu disorang beuki hese jeung beuki netep we. Lumayan rada ripuh ari keur Mang Digul mah. Sebab tara biasa manehna mah lempang ka gunung. Beda deui jeung Aki Samid, sanajan nya ge geus kolot. Tapi manehna mah mineng kadinya. Noyod we lempang. Deulila gok anu duaan geus anyog deui kana batu gede anu aya di beh katuhun jalan teh. Ari di satukangeun eta batu aya jalan satapak sapasieun awak anu berasna kalawang guha. Nyatana guha pamujaan teh. Aki Samid tuluy manehna lempang di eta jalan dituturkeun ku Mang Digul ti satukangeunana. Teu sawatara lila ti harita beh kencaeun eta jalan anu aya di sahandapeun nana gawir. Ku Mang Digul katenyo aya lawang guha anu katutupan ku kakayon tatangkalan jeung eueuh anu ngacucundrung di hareupeunana. Reg Aki Samid ngaraneg tuluy ngalieu ka tukang bari nyarita ka Mang Digul. "Digul, tah ieu guhana teh. Hayu urang asup ka jero ayeuna mah," ceuk Aki Samid ngajak asup ka jero ka Mang Digul. "Nya, hayu tuh ge," temal Mang Digul bari nuturkeun deui ka Aki Samid. Teulila anu duaan geus araya deui di jero guha. Kayaan di jero mani meredong jeung tari isieun matak teu pikabetaheun. Jabana ti kitu teh ku Mang Digul katenyo dina saluhureun batu loba sasajen anu diwaradahan kana nyiru. Sigana wae urut batur meureunan nu ngaradon ngahaja kadinya. "Tah ayeuna ilaing mah diuk heula we dina batu Digul. Dewek rek nyadiakeun heula sasajenna nya," ceuk Aki Samid bari ngaleos ti dinya. Asup deui kana leuwih jero bari mawa sasajen anu geus disiapkeun ti imahna. Sanggeus manggih tempat anu rada merenah, Aki Samid merenah-merenahkeun heula sasajen nu geus meunang mawa ti imah ditundaan dina saluhureun nyiru leutik. Sanggeus rengse nyiapkeun sakabeh sasajen, Aki Samid tuluy nyalukan ka Mang Digul. Teu lila kurunyung Mang Digul nyampeurkeun ka dinya. "Aya naon ge?" tanya Mang Digul. "Ayeuna ilaing diukna di dieu nya Digul. Atuh engke lamun aya nanaon mantong lompat si laing. Cicing we di dieu. Keun Aki nu rek nyaritana mah. Kajaba lamun ilaing ditanya arek jawab ku ilaing.
kumaha kaharti digul, cek Aki Samid bari nanya ka Mang Digul. Nya kaharti ge, cek Mang Digul. Geus kitu Aki Samid sila dihareupeun batu bernying hareup kana sasajen. Pledog menyan mimiti dibeulem dina luhureun parupuyan. Kituna teh bibir Aki Samid barejeng kunyem mapatkeun sakabeh jampe pamakena. Aseup menyan mimiti ngebul mulek ka luhur sing perepet kadengena. Aseupna minuhan salesi guha atuh jadi bau menyan jero guha teh. Mang Digul oge nepi ka kabesekan sabaraha kali. Rengse Aki Samid macakeun sakabeh jampe pamakena. Kaayaan disaluareun guha utadina caang teh ngadadak jadi poek mani meredong. Siga rek pihujaneun dibarengan ku sora angin anu ngaguru jeung sora anu teu pararoguh kadengena. Ku Mang Digul nukur aya di jero guha, kumanehna mah kadenge aya sora nu pating cirihil disaluareun guha jeung sora sasatoan anu sok kalaluar peuting atuh jadi keung kayaan dinya teh. Geulila riem guha karasana ku Mang Digul mah nu keur diuk dina saluhureun batu asa inggung. Geus kitu gebret ada hujan meninggal kebret dibarengan ku sora gelap anu pating jalager di jamantara. Sigana wae lamun harita Mang Digul keur sorangan mah teu burung lompat kawasna mah. Kan bobuhan we jeung Aki Samid nu keur sila dina luhureun batu bari nukangan ka manehna. Teu lila ti harita pledog dihareupeun Aki Samid anu keur sila bari jeung nying hareup kana parupoyan teh. Jol aya haseup bodas anu mumul ka luhur. Lila cileg eta haseup bodas teh ngacirim menjadi makhluk anu jangkung gede. Awakna dipinuhan ku bulu meni hareuras eta bulu teh. Aya we meureun sagarede nyere mah gedena. Ari beungeutna teu bina jeung beurit. Bibirna monyong ka hareup, ari ceurina rancung ka luhur. Kumis jarocong. Sirah make mahkota karajaan. Sigana wae rajaan hameureun eta makhluk teh. Ari kadua panonna meuni hideung meles moncorong mencrong ka Aki Samid nu keur sila dihareupeun manehna. Teu lila kadenge eta makhluk anu siga beurit teh nyarita ka Aki Samid. Samid, aya naon anjeun datang ka dieu? Ceuk eta makhluk nu ngaranna Segug Gedaton. Tah ulat Gusti, sate acana sim kuring teh sajanyonkeun heula dihapunten ka salira Gusti Nun. Bilih wae kadongkapan lah sim kuring ka dieu teh ngaganggu ka salira. Teh mah Aki Samid. Cenah naon Samid? Ari kitu aya naon? Anjeun datang ka dieu teh? Ceuk Segug Gedaton bari nanya deui ka Aki Samid. Iya manawi sun. Sim kuring dongkap ka dieu ayeuna teh teu aya sanes. Enak hiji jalmi nu saja babakti ka salira Gusti. Itu sun. Hutan teh kitunya Samid. Nah ku anjeun geus dibejaan kumaha carana mabakti ka kaula. Parantos sun. Halus lamun nya teh mah kitu. Tah ayeuna kieu manusia lamun anjeun rek babakti ka kaula teu nanaon ku kaula oge ditarima ngan anjeun kudu daek nyadiakeun sagala rupa kadaharan anu ngareunah keur kaula dina setiap malam Salasa jeung malam Jumaahna. Tangke lamun anjeun geus ngajalankeun kana naon rupa anu sakuduna ku anjeun dijalankeun dina jarak saminggu, kukula babakti anjeun bakal digantian deui
kumang rupa harta banda jeung sagala rupa nu pikahayang ku anjeun ku kaula mah burung dicumponan kabeh kumaha karti ceuk Segu Kedaton nanya ka Mang Digul bari panonna anu herang teh sagede bola tenis mencrong ka Mang Digul kahartos Gusti teh mah Mang Digul bari jeung rada ngaleper awakna halus ari kitu mah jeung anjeun kudu ingat sarila anjeun mabakti ka kaula kade kudu tuluy ngajalankeun kawajiban ka kaula ulah pohon ajan sekali oge sabab ari bangsa anjeun mah lain naon sok aya pohona ari kana buruhna hayang ari kana gawena mah sok ngumul sangaran anjeun teh manusia ceuk Segu Kedaton nanya deui ka Mang Digul pasta si mah kuring mah Digul son naon bedegul tedengean teh sanes Digul son oh Digul tah kitu Digul jadi lamun saela anjeun ngabakti ka kaula teu daek ngajalankeun kana sakabeh kawajiban anjeun wayahna kabeungharan anjeun bakal dicokot teuy ku kaula jeung wayahna lamun anjeun atawa anak anjeun pamajikan anjeun ku kaula bakal dibawa ka nagara kaula lamun anjeun teu ngajalankeun kewajiban ieu kaula rek dijadikeun tetapakan atawa tihang karaton kumaha karti Digul ceuk Segu Kedaton nandeskeun deui ka Mang Digul kahartos Gusti teh mah Mang Digul halus tah ayeuna mah jug we geura balik deui anjeun engke lamun anjeun geus 2 kali ngayakeun mabakti keur kaula ti mimiti harita anjeun bakal dibere kabeungharan ku kaula samid katarima bakti ti anjeun jug ayeuna geura balik deui ti dieu ceuk Segu Kedaton nitah balik deui ka nu duaan naulat mangga sun sim kuring ayeuna sajawangsul heula teh mah Aki Samid bari jeung cedok nyemah kituna teh barang Aki Samid cacap nyarita kitu les jirimna Segu Kedaton ngiles di hareupeun anu duaan dibarengan ku ngilesna sora angin jeung sora-sora anu sejenna pon kitu deui hujan nu tadina ngagebret teh ngadadak eureun langit nu tadina poek jadi caang deui dibarengan ku sorotna panon poe anu kaluar nyaangan ka sakabeh wewengkon anu aya di dinya rayaan harita disalukureun Gunung Picung geus balik deui ka bihara-biharina teu lila kadenge sora Aki Samid anu keur araya keneh di jero guha teh nyarita ka Mang Digul Digul hayu ayeuna mah urang buru-buru kaluar ti dieu urang balik deui ka lemur ceuk Aki Samid bari cengkat tina diukna dituturkeun ku Mang Digul ti satukangeunana geus kitu anu duaan kaluar ti jero guha tuluy laleumpang di jalan satapak sanggeus manggih batu anu gede leok Aki Samid jeung Mang Digul mengkol ka kenca tuluy nurugtug turun ka hanak rek ngadon muruh ka jalan jajahan anu mimiti ku maranehna diliwatan hari baralik nama rada genah lempang teh teu diputing siga tadi sabab jalan anu keur disorang ku maranehna mudun ayeuna mah tanyakan nu duaan tuluy lempang balik ku kurubutan jero leuweung sanggeus rada lila lalempangna duaan aranyog ka jalan jajahan rag Aki Samid jeung Mang Digul areureun heula di dinya etang-etang ngareurekeun heula ka cape cenah tapi saurang ge can aya nu ngomong caricing we sing baratem teu lila anu duaan katenyo geus carengkat deui tuluy leumpang mapai-mapai jalan jajahan nu berasna bisa parat ka pilemuran
teka catur lilana di jalan kira wanci sariak layung anu duaan karek narapi deui ka lembur Cigintung. Tuluy muruka imahna Ki Samid sanggeus araya di jero imahna Ki Samid gek anu duaan sarilah dina palupu. Bari leungeunna ngararongkong heula kana cai nginum anu aya dina teko. Rengse ngarinum pok Ki Samid kadenge nyarita ka Mang Digul. Tah kitu Digul, naon rupa tadi anu geus ditepikeun ku Sekul Kedaton ka Ilaing? Oh mat, ulah nepikeun ka pohonya Digul. Ceuk Ki Samid ingetan deui ka Mang Digul. Nya Ki, tang teu ku kuring oge bakal ditepikeun deui ka pamajikan. Sabab bisi poho kuringna. Teh mah Mang Digul. Digul. Halus ari kitu mah. Angke lamun aya nanaon, ngomong we ka dewek nya Digul. Ceuk Ki Samid. Nya Ki, tang tu lamun aya nanaon mah kuring nyarita ka Ki. Ayeuna kuring rek tuluy amit heula ya. Sabab sakadang daya oge geus rek asup ka murid kapanan. Nuhun nya Ki, kuring geus ditulungan ku Aki. Teh mah Mang Digul. Sok we bisi laeng rek balik heula mah Digul. Ceuk Ki Samid. Geus kitu mah Mang Digul kaluar ti imahna Ki Samid. Rek tuluy mulang deui ka imahna. Sabab kaayaan harita di jero lembur wanci geus rek asup ka burir. Sora turaes anu aya dina saluhureun tangkal niganeng di sarada jika keur mereta ngara dan sakedeung deui wanci teh geus rek asup ka peuting. Cahya layung nu tadina hibar ti tebeh kulon papaesan kana endahna langit anu aya di luhureun eta lembur kiwari mah geus ilang diganti ku blegbegna mega nu mayungan ka sabudereunana. Lila reup we kaayaan di lembur Cigintung teh mimiti poek. Ayohna wae mangsa beurang geus diganti ku wanci peuting. Angin leutik anu ngahiliwir nebak kana awak geus karasa tiis. Sing selesep kana pori-pori kulit. Harita Mang Digul katanya manehna keur leumpang sorangan di jalan pilemburan rek balik buru ka imahna. Di sawatara lila ti harita Mang Digul geus anyog deui ka buruan hareup imahna. Kasampak teh di buruan imahna keur aya martala jeung baturna nu katelahna si Bardi sobat batur ulin manehna. Sigana wae rek ngadon arulin meureunan sabab geus garaya katempona mah. Sanggeus Mang Digul aya di hareupeun anu jadi anakna pok kadenge manehna nyarita ka martala. Rek ka mana si laeng teh martala? Ceuk Mang Digul nanya ka anakna. Rek lalajo kuring mah Pak jeung si Bardi aya tatabuhan cenah di tebeh wetan menjeuna mah di tempatna Haji Sirod. Manehna tadi burang kapanan geus ngawinkeun anakna. Teh mah martala. Kajen ari rek arulin mah. Antong penting-penting teh lamun bisa mah balikna martala. Ari enung si laing aya di jero kitu. Tanya Mang Digul kanu jadi anakna. Aya di jero mah. Teh mah martala. Bari ngaleos ti dinya dituturkeun ku si Bardi. Ari Mang Digul sanggeus nenyo anakna ngaleos. Mang Digul tuh asup ka jero imah. Di jero geus kasampak bikemi anu keur diuk dina palupu bari ngahonyar lamar sukuna jeung mencetan bitisna. Gek Mang Digul diuk di sagedengeunna bikemi. Awakna disaranekeun kana tihang imah.
Hari sukuna sila tutug berjeng muka kancing baju nah telila kadenge suara Bikemi anu nyarita ka Mang Digul. Bisi rek dahar heula mah aya di sangu mah bapana kan eueuhna naon meureunna kan saukur sambal guang hungkul we ceuk Bikemi nawaran heula dahar ka salakina. Sabab manehna oge nyaho yen saendit na Mang Digul ti mah teh tangtuna oge cenah can karaban di ku sangu. Wah kan we heula dahar mah cik pangyankeun heula kopi kami aya ngopi ya ti tadi kana tama Mang Digul geus kitu Bikemi cangkat tina diukna tuluy ngaleos ka pawon rek ngadon Mang ninyukeun heula kopi keur salakina. Telila ti harita Bikemi geus ngurunyung deui ka hareup bari mawa cangkir anu geus dieusi ku cai kopi dek diuk dina palupuk bari ngasongkeun cangkir kana jadi salakina. Tah bapana bisi hayang ngopi heula mah ceuk Bikemi. Kami kan we heula cenah rada tiis heula sakedeung mah tama Mang Digul bari ngusiwal ngaluarkeun bako tina saku bajuna. Kumaha bapana na enggeus init jeung aki sambidna teh atawa acan tanya Bikemi ka salakina. Enggeus Semi malah mah kapanan ieu ge karek balik kami teh tema Mang Digul. Nya syukur ari geus init mah nah dibawa ka mana cenah ku aki sambidna teh. Dibawa ka gunung babade pohara jauhna jeung capena deui kami. Kutaan teh dibawa ka gunung bapana. Gunung mana? Gunung Pecong anu aya di kaleran ieu lemur kami. Tema Mang Digul bari ngoyup heula kopi anu geus rada tiis meuesan. Kutaan teh dibawa ka gunung bapana teh tuluy kumaha cenah hasilna. Nah hasil atawa henteu bapana datangan ka gunung Picung jeung aki sambidna teh ceuk Bikemi nanya deui ka salakina. Bangun anu hayang nyahok pisan lalakon anu jadi salakina. Ieu kami ari lalakonna mah ya tembak Mang Digul. Geus kitu tuluy kumanehna dicaritakeun kabeh kanu jadi pamajikanana. Dimimiti manehna init ti aki samid tuk nepikeun kabalikna deui ka lemur kabeh didongengkeun ka Bikemi. Ditetek nu kalewat atuh Bikemi barang ngadenge beja tinu jadi salakina sarupa kitu meni rowas campur atoh manehna mah. Tah kitu kami ngalakon kami jeung aki sami teh ceuk Mang Digul mungkas caritaanana. Kutaan teh kitu nya bapana. Nah iraha cenah rek ngamitianana teh. Nya engke we meureunnan pageto kapanan Senin oge pageto lain kami. Tema Mang Digul. Nya pageto keur atuh isuk mah kami rek neangan heula ieu nyeumanana bapana. Bari sakalian rek balanya ka pasar meuli keur kadaharanana jeung sajena we sakalian. Ceuk Bikemi bangun geus teh sabar manehna mah. Kumaha ilaing wae urusan eta mah kami. Ulah poho sakalian pamulikeun bako keur bapa sabungkus mah. Ieu geus rek terek beak dia. Tembal Mang Digul bari ngenyot urudna. Sing nya weh kajadian nya bapana. Urang teh jadi jalma boga. Ceuk Bikemi deui. Nya urang Bandungan we heula kami
Kumaha jadina tuh tembal Mang Digul geus kitu mah anu duaan uplek ngawarangkong ngalereng ngidul nyipta kaayaan anu acan kajadian. Kamu bikemi mah mending geus dungdak dengdek we dina eunteung jeung suraseri sorangan. Harita kaayaan di jero lemur wanci geus maju ka peuting di luar geus tiisieun. Eueuh saurang oge jalma anu katenyo keneh ngulampreng nu aya jeung nu kadenge Iwati surat cangkrik anu ngikrik di sapipireun ieu mah ditempas ku suara bebence jeung cari cangkas anu ngeusian kana simpena peuting dina mangsa harita. Barea Sunda mengusaki heula jagarapan dongeng dina jajar carios Muja Kaberit bagian anu kalima. Insyaallah dina bagian anu kagenepna kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi paratosanana mungkin diapunten jadi seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit kasadayana. Wilujeng kantun per Mios.